Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusim kuring dipihormat Ibu Guru Bahasa Sunda sareng nu kusim kuring diharga rerencangan urang saangkatan. Mimiti hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan urang sadaya kasehatan ti Covid-19 ieu. Amin. Shalawat sinareng salam mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Dina kasempatan ieu sim kuring Hamzah di kelas 11 MIPA 3 bade ngadugikeun biantara anu patarina jeung manusia pangmulyana. Dina waktos ayeuna seueur jalmi di dunia teh mikirkeun yen jalmi nu pangmulyana teh jalmi anu hartana loba, anu gelis kumelis, anu kasep pangkasepna, anu jadi pajabat, anu jadi konglomerat jang sajabana. Allah Subhanahu wa taala tos nganegaskeun bahwa jalmi nu pangmulyana teh dina urang sadaya nyaeta jalmi anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ditilik tina Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 anu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Nu artina saestuna jalmi anu pangmulyana di antara urang sadaya teh nyaeta jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Salain eta oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasabdakeun saestuna Allah Subhanahu wa taala teu ningali urang dina bentuk harta urang yen Allah Subhanahu wa taala nempo urang teh tina hati jeung amal-amal urang. Diriwayatkeun ti Muslim ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi urang sadaya teh ulah ngarasa bangga lamun can ngarasa takwa ka Allah Subhanahu wa taala, ulah ngarasa urang teh pangkasepna, panggelisna tapi teu aya katakwaanana. Eureunkeun kasanjung ku nasib jeung harta urang lamun urang di luar jalur katakwaan. Tong sedih dina kondisi naon wae salami urang sadaya ngajaga jiwa sareng amalan di luhur mahaliga katakwaan. Sakitu anu tiasa kusim kuring kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.